orang Banten tuh aing orang Pandeglang dia belon laju kumaha di Tasik atuh geus 30 tahun aing ngumbara di Tasik nek naon ngumbara masantren terus aing menang bikang di ditu gawin bae jeung orang ditu atuh urang cenah teh kawin ke orang Pandeglang jarebrak syukurna orang Pandeglang dia geus barang Bu barang sadayana bismillahirrahmanirrahim tahun 1600-an ba'da kerajaan hancur Mataram nyekel Pulau Jawa nyerah ka Walanda dibikeun akhirna Pulau Jawa di bawah kakuasaan VOC Sitangkurak Walanda. Ya punten para kiai abi ceulik ngahiung tengah dengen belah dia panas demi Allah nepi ke tadi kupun guru ti kadu mernah di bieu lah di crop heula naon dikeluarkeun getih ieu mah cenah cek tukangna ahlina ieu mah saminggu cenah bah asup angin bora-bora asup angin aing saula asup anjing we aing mah cekeun dia ngaran kiai mah geus teu aneh di asup angin mah ngocoblak we ye pagawean kula ngocoblak di tempat haul ngocoblak tempat anu ngocoblak bae aing mah gaweana moal eureun aing ngocoblak ngomong bae aing mah salaki can barener pamarentah ngomong bae aing mah doakeun dia kula bisa-bisa ngomong ngageuingan pamarentah amin sing panjang umur amin tugas kula mah kitu ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bi'ali rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Hadirin rahimakumullah, merupakan acara yang berikutnya yaitu tausiah agama atau tablighul islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dari Tasik Malaya. Oleh karenanya dimohon kepada seluruh para jamaah apabila nanti tausiah sudah dimulai tolong jangan ada yang berisik, kita dengarkan apa-apa yang akan dipaparkan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang akan memberikan tausiah untuk yang pertama ini guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Miftah Fauji dari kota Tasikmalaya. Dengan segala hormat kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba al-mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.
falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin sadaqallahul azim. Wa yaqulu al-imam Sya'rani fi kitabihi kullu man rama mijana syari'ati fi yadihi lahdatan halaka. Wa yaqulu al-imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fahiya zindiqatun tir bijanahi ilal haqqi azza wa jalla ay alkitab was sunnah. Saya mengajak seluruh yang hadir untuk sama-sama melafalkan beberapa wirid singkat. Pertama, kebaikan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada sahibil bait, terkhusus anak beliau kalau tidak salah yang dikhitan, kemudian beberapa warid yang nanti akan kita baca bersama-sama. Saya berharap bertabaruk, bertawasul, simkuring geus 4 poe kondisi sakit tidak mampu untuk memberikan ceramah karena sudah seminggu kemarin nyaris tidak bisa tidur malam karena mengurus 3 tempat haul besar. Pertama haul Syekh Ilyas Khalil bin Ilyas Cibentur yang punya sanad Fatal Mu'in, yang punya murid Abu Yasuhaimi. Yang kedua haul dari gurunya para ulama, yakni Syekh Muhammad Suja'i Gudang Tasikmalaya, merupakan murid guru daripada Syekh Ahmad Satipi Gentur Cianjur, bahkan Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur Palred Purwakarta pernah bertabaruk ngaji di tempat beliau. Saya ditunjuk oleh para ulama keluarga besar pondok untuk menjadi koordinator haul, jadi kurang tidur. Cek urang Sunda mah kuring teh ibu ieu teh keur karugrag gering. Malah di imam apa majikan rek indit ka Pandeglang teh rada nyaram. Abah cenah hiji geus kolot kadua pan keur gering kamari teh rotinan dengan kuat 20-30 menit. Meuni maksakeun ka Banten aya naon na boga nu ngora di ditu lain cek. Boro-boro nu ngora pan hiji ge teklok tuur. Saya tidak kenal dengan sahibul bait, buka saha nu gaduh hajatna akang gitu. Samsu teh nu disunatan. Samsu boga anak lalaki tuluy dikhitan gitu. Samsuna geus disunatan. Oh bisa incan. Yang dihitan novel jadi abdi teh teu wawuh ka Pak Haji Samsu teh. Mudah-mudahan jadi haji mun incan. Tinggal ngomong kasih yakut Menteri Agama pan babari nama ka haji teh bisi eueuh kuota ka Mekah ka Zaitun we kagok edan ka ditu kasih Panji Tangkorak. Yang undang saya Kiai Haji Momo Mubarak bin Abu Yawaseh Kadumernah adalah keleluhur para ulama di Pandeglang, jadi saya takdim kepada wasilah yang telah ngundang sehingga simkuring maksakeun angkat 483 kilo nepi ka dieu jaraknya. Malam ini langsung ke Cianjur, besok kalau kaduga saya mimpin acara haul di Cianjur. Jadi abdi nyuhunkeun doana urang sasarengan. Ibu pokoknya ulah loba omong tuturkeun ya babacaan kuringnya punya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه sadayana barang Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid dua kali deh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin Allahumma salli Sayyidina
وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بركة أم القرآن الصحة والعافية الفاتحة الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Tahun 1562an Mataram teh tekuk lutut ka VOC Belanda. Tahun sabaraha cenah? Tilok ngadengekeun dari amat. Sarake bieu geus poho deui. Beda jeung kasih Jokowi inget ya dari tahun 1562 1500-an we kira-kira ieu Mataram teh nu tadina ngajaga Pulau Jawa eleh ku VOC Belanda eleh ku sacenah Belanda Walanda ari nangka laju kumaha jadi uat teh pugu-pugu aing marada curiga jeung penjajah main mata. Maka saya ngomong ke Imaduddin, Kiai Imaduddin Tangerang, hati-hati nuduh Ba'alawi jadi pengkhianat. Saya bilang kalau bicara pengkhianat di negeri ini banyak Belanda-Belanda hitam, tidak keturunan Habib, tidak keturunan Ba'alawi, bahkan banyak anak Bumi Putra, bahkan anak keturunan Raja Ternate, Tidore, beberapa daerah Maluku, Ambon, bahkan di Jawa Barat banyak orang pribumi yang menjadi mata-mata Belanda. Betul apa betul? Jadi saya bilang jangan sembarangan Ki Imad bikin pernyataan. Ulah karena teresep ke Habib jadi ngacaprak dia polongo. Benar gitu benar. Benar beda dari itu nyaho ieu dari masalahna. Diajak mikir ku aing telat dari. Jeung ieu panggung jangkung teh di kepala negara mah aing. Terus meja warna beureum heunak aing ngadeu beureum sumpahna we. Ieu beureum gila aing ngadeu. Putih aing meresepna dia. Kiai di Tasik jeung ngomongna jika orang Banda, atuh aing orang Pandeglang dia belon. Laju kumaha di Tasik, atuh geus 30 tahun aing ngumbara di Tasik. Nek naon ngumbara? Masantren. Terus aing menang bikang di ditu. Gawin bae jeung orang ditu. Atuh urang cerita kawin ke orang Pandeglang, jarebrak syukurna orang Pandeglang dia. Geus barang Bu, barang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1600-an ba'da kerajaan hancur, Mataram nyekel Pulau Jawa, nyerah ka Walanda, dibikeun akhirna Pulau Jawa di bawah kakuasaan VOC Sitangkurak Walanda. Ya punten para kiai abi ceulik ngahiung tengah dengen belah dia panas demi Allah. Tapi ke tadi kupun guru ti kadu mernah di bieu lah di crop heula naon dikeluarkeun getih. Ieu mah cenah cek tukangna ahlina. Ieu mah saminggu cenah bah asup angin. Bora-bora asup angin aing saula asup anjing we aing mah cekeun dia. Ngaran kiai mah geus teu aneh di asup angin mah.
ngocoblak bae pagawean kula ngocoblak di tempat haul ngocoblak tempat anu ngocoblak bae aing mah gawean moal eureun aing ngocoblak ngomong bae aing mah salaki can bener pamarentah ngomong bae aing mah doakeun dia kula bisa-bisa ngomong ngageuingan pamarentah amin sing panjang umur amin tugas kula mah kitu geus ieu cepil ya punten ya rada kurang adeng ya belah ngahiang kana bae ngahiang lain di sabab di kopi dicarioskeun ku Kangjeng Rasul lain ieu mah tina penyakit tina angin tak hati-hati ulah sering terjadi begadang terutama kepada para kiai saya mohon gak usah jadi mubalik lah mending ngajar lah bagus keneh jalisun bainan nasi rabbihim wa irsyadihim ila ibadatillahi wa akhlaqis saniyati lebih bagus golongan yang duduk bersama santri duduk bersama umat ngajar santri sampai mereka tahu cara ibadah kepada Allah dan memiliki akhlak yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya halus keneh bagus keneh tukang ngajar di pesantren daripada tukang pidato mantak ulah hareng jadi pidato butuh mangondang aing bae dari ya atuh lamun kiai kadayana jadi tukang pidato aing loba saingan oh selagannya wih deh tahun 1600-an ieu Mataram eleh ku Walanda eleh ku gitu. Timbul pertarusan dina kepala orang kenapa Mataram bisa kalah perang saudara Amangkurat 1 Amangkurat 2 mantap perang di jero teh lebih berbahaya memudahkan musuh menguasai urang tak urang doakeun FPI, Banser, Ansor, NU, Matlaul Anwar singgah hariji amin amin ya rabbal karena mereka tahu kalau saja para habaib dengan ulama bersatu kalau saja secara teknis lapangan laskar FPI bersatu dengan Ansor dengan Banser, NU kemudian para mujahid bersatu padu komunis tidak akan kuat di negara kita akan hancur saudara-saudara betul apa betul? Ku sebab urangnya diadu ya orang korban adu domba kabeh ya jelema keur babari diadu dombakan beuh kunaon jadi daek ngadu domba atuh jelema keur masuk kalamul asyik kalamul masyuk ma'durun cek kaidah kan kayak orang bahasa setik-setik heula barang deui barang Walanda ayo ngacak-ngacak Pulau Jawa di tahun 1600-an atuh ekonomi rakyat salang-sara loba nu malarat-rat nu sarusah pabalata kekayaan negara dicokot ku Walanda gagah sebab dibantuan ku Walanda buuk hidung 1600 naik sampai 1700 puncaknya 1800-an modernisasi dilakukan pemerintahan kolonial Belanda mengangkat para adipati mengangkat para demang-demang mengangkat para bupati-bupati mengangkat mereka orang-orang yang dipercaya oleh kepentingan Belanda saudara-saudara sementara ekonomi rakyat balangsak luar biasa dina kayaan balangsak ayah hiji ibu-ibu ayah saurang ibu-ibu jenengan atanapi namina ibu Nyai Jubaedah ibu Nyai aya nu ngaran Jubaedah di aya biasana saloleha Jubaedah ya ibunya Jubaedah ahli tirakat ahli ibadah hormat kacaroge kasalaki hormat luar biasa bari anjeuna kersa konat tawakal kana kahirupan hiji waktu ibu Jubaedah mawa beas 2 liter mawa beas 2 liter
ndek diisikan ainu dahar keluarga nalobaan 2 let kurang lebih 2 let barang ieu beas diwadahan kana boboko Nyai Jubaidah nyandak beas dina bobo korek diisikan neangan cai pancuran keur ngisikan beas nu 2 liter sabot lempang ka pangisikan anjeunna matara poho eling bae ka pangeran tiba-tiba begitu beas bade diisikan boboko naroba jadi bokor emas jadi wadah terobah boboko jadi emas boboko jadi nu ajaib deui beasna gerobah jadi inten berlian jadi inten lamun pamajikan aing keur teu boga gablek duit piring jadi emas moal ngomong ke aing digana langsung dibawa ke toko emas. Iya Nyi Jubaidah luar biasa. Begitu tempat beras ini berubah menjadi emas, begitu beras yang mau dicucinya untuk makan keluarganya dengan jumlah keluarga besar berubah menjadi inten berlian. Apa yang diterima oleh Nyi Jubaidah adalah sebuah keistimewaan dari Allah. Entah dia bernama karomat, entah dia bernama maunat bagi orang saleh, mukmin salih, mukminat salihah. Maunat bagi para wali namanya karomat, termasuk amrun khariqun lil adat yang hak menurut syara. Begitu bobo korobah jadi emas, beasna jadi berlian, dina kayan pacaklik beaskan sakitu-kituna. Nyi Jubaidah teu kabitaeun ku emas ku berlian tanggah ka langit bahasana kieu, pangeran, pangeran, kaula lain hayang ieu, kaula lain hayang ieu, kaula hayang boga anak jadi ulama gede sadunia. Kemudian berubah boboko nu jadi emas karena boboko deui, berlian intan berubah jadi beas deui, diisikan di Imam Telila Nyi Jubaidah ngandung melahirkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanara Al-Bantani, mengarang lebih dari 200 kitab, masyhur kitabnya seluruh dunia dibaca oleh para ulama. Takbir. Indungna ditawaran emas ku pangeran eta, ditawaran emas embung. Urang dia mah boro-boro emas, dia kena Bang Emo ke baru reki pelongo. Haram jadah doang ya. Laskar hampura ya kaji geus mulai ada lungleng nya. Mun bisa korsina pindahkeun bae ka handap kaji di luhur angin teh nya. Ya kaji bisi ngaguling deui juga kawari pingsan ka haji. Pingsanna mah ngade leubi kang susuna gede. Laju dari aku nali lalu luar mending kadari tah aing dek turun ke handap deket siapkan kursi Laskar. Hai eta woi sendal ka haji tuh kan sendal nek kiber be aing kadinya teh. Ieu teu kuat ku angin wae ya. Ieu wih di krok wih di naon. Eta sendal saha dia ih belon dia. Doraka aing make sendal batu. Longon dia. Tah eta. Di handap atuh aing make kumaha deui. Kadi dia kadi. Wah, belah dia. Sian tadi tengah nih sian. Ngejebrok. Hah? Ngejebrok. Aing isinya tadi tertoreh. Oh. Aing teh kibar kadinya dia mah mana? Pas dilihat kah? Ulah karate kamera. Ya Rabbi bil Mustafa. Bedas. Woi, eta ibu-ibu. Tengenangan dari begitu aja. Kena celi aing nagetek. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya waghfir ngeunakna dari ya. Saya budak Banten melempeng ki bae lagam. Teman galalut dia dari apa? Tos balik deh. Ieu Nyi Jubaidah teh ditinggalikeun karena karomat bangsa Hisiat. Karena karomat naon? Barang bismillahirrahmanirrahim. Karomah kabagi 2. Hiji karomah Hisiat.
Contohna bisa hiber ngapung ka awang-awang hatta tarabba'a til hawa, dibedil ku Belanda ngebul teterak nyabak cawu jadi emas, eta kabeh karomahna jenis hisiat. Ai karomah hisi, ari karomah hisi, jika nu tadi handapeun karomah maknawi. Ari karomah maknawi contohna putuh ilmu, bisa ngajar Fathul Mu'in, nyurahkeun Fathul Mu'in, bisa nyurahkeun Alfiyah, ngawuruk kitab, nyieun pasantren, eta karomah leuwih gede tibatan karomah nu bisa hiber. Ini sekarang ini tertukar orang ngejar-ngejar karomah isi, makanya babari katipu ku mursid belegug mumursidan wawalian lagi musim sekarang saudara-saudara, betul? Nauzubillahi min. Said Abi Hasan Sadili sudah mengatakan lau nadartum ila rajulin hatta tarabba'a bil hawa fala taqtaru. Jangan mudah tertipu oleh orang yang hanya bisa sanajan bisa diuk sila di awang-awang, tapi hatta tanduru kaifa tajidunahu anil amri wan nahi wa hibdil hududi wa ada'i syariati, sanajan bisa hiber di awang-awang deuleu heula kalakuan sapopoena fi sulukihim al ijtima'il, dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau dia melalaikan perintah Allah, dia mengabaikan larangan Allah, dia tidak menjaga undang-undang Allah, dia mengabaikan agama dihina, Quran dihina, ulama dihina, Habib dihina, dia diam, maka saya pantang taslim kepada orang seperti itu, sanajan bisa hiber ke awang-awang. Oke lain batu kelak bangsat doang. Lain misal cai-cai kesel lain jelema kuari maneangan lain kiai lain neangan ilmu ka kiai neangan sakti goblok. Budak kiai anu macina eta cina sakali niup dagang aing laku haram jada dia. Kiai dianggap lembaga iklan kan naon kuda dia haram jada dia. Ari ka kiai nu ngajar sapinah, nu ngajar bajuri, nu ngajar taklim, nu ngajar jurmiyah, nu ngajar mutamimah, nu ngajar yakulu, nu nyurahkeun alfiah sehingga rakyat karti, nu ngajar ilmu tajwid, nu ngajarkeun ilmu qiraah, nepi ka masyarakat santing ngarti. Apakah itu bukan karomah? Ini karomah terbesar dalam agama, saudara-saudara. Masya Allah. Tadi Banten kabita kuno kitu nu dikira taranjangkeun yang ka pangeran teh Jibril minta Jibril. Haram jada dia anggap Jibril sebagai ATM BRI sugan kuliah. Nauzubillahi min. Di zaman aing keur leutik dipandikan eueuh nu kakituan dia. Di zaman Syekh Abuya Ruyani Kadupinang, apalagi zaman sebelumnya, zaman saya Sohib Kadupinang, zaman saya Muhammad Hamim Hafidhil Quranil Azim Kadu Merana, zaman ketika Syekh Asnawi masih hidup, zaman ketika Abu Yamukri bin Sukiya masih hidup, zaman ketika ulama besar Abu Sanja masih hidup, belah dia zaman Abu Ya Muhammad bin Yati Cidau masih hidup, Abu Yati Santri masih hidup, tidak ada yang begitu. Betul apa betul? Kulau dia bantah jadi kieu dia. Cek seholil, turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulawaka totorikohan, tatarekatan, hari jampe ngisang, can bararisa, polongo daria. Ini punten para kiai, saya sedih Pak. Para kiai yang ngajar Fathul Mu'in dianggap bukan karomah Pak. Saya punya kakak sepupu, Kiai Haji Obay Hasan Basri Walid di Kerawang. Saya kagum, waktu saya salah bawa kitab ketika pasaran tahun 2002, saya salah bawa kitab, mestinya saya bawa Husnul Hamidiyah, saya membawa Johar Tauhid dari rumah ke masjid.
Tapi begitu beliau membuka kitab itu, rada molotot Kasim Kuring. Tapi apa yang dibaca beliau pada halaman kitab bukan Husnul Hamidiyah, tapi beliau tetap menjelaskan Husnul Hamidiyah. Seolah-olah hafal. Itulah bentuk karomah lebih tinggi ketimbang bisa hibar, bisa ngapung, saudara-saudara. Masya Allah. Ini ayat kuali resep kanu aneh-aneh doang. Dari yang kanu aneh diudak-udak. Ari kaki dari itu nanya ke ngaji. Marah aing sabar-sabar di belon. Laju aing mikir, ieu hehe boro-boro dajalnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro dajal asli. Kakaraku nu kitu bae. Jiga ku si Panji Tangkorak. Jelema ngalilu. Kumo. Engke ku dajal asli. Ku anak buah lelemetan age dari yang ngiluan. Polongo. Masya. Tuturkan yang baca sapina, yang baca takrib, selamat dunia akhirat kamu. Betul? Lain yang anu aneh-aneh. Masya Allah. NKRI-an juga nunyok. NKRI harga mati. Ayo jampe wudu can bener belum. Nauzubillahimin. Ini termasuk, ini pesan guru saya. Tolong tiap lawang ke masjid eta 2 kulah cai ulah eueuh kudu aya panto tilu kolam 3 balong 60 naon jerona 60 panjang ulah kurang 30 panjang lebar 60 jerona 60 jadi ditincak belah mana we tetap 2 kulah eta tiap lawang masjid ayeuna lamun kulah ya di Tasik ka Jakarta eureun di masjid rest area ayo milih-milih heula. Syek neangan masjid nu masalah najis dianggap penting. Ayo nama lolobana arsitek masjid lain arsitek pikir geus teh make pikir saudara-saudara. Geus ngara caprak. Mantak nu ngahina agama diantap, ngahina Habib diantap, ngahina Quran diantap geus teu aneh. Aing lamun ingat kadinya dan pika gering ngap-ngapan hayang pindah di Indonesia ka Bagedur aing. Haram jadah deh. Kiai nu tiap minggonan nu tiap malaman saminggu sakali ngajar dianggap karomatan palongo daran. Ari kitu bisa nyurahkeun takrib, bisa maca takrib tengahna sapina sarana lin karomah dia tak karomah palongo dia. Ih dia karomah lah yang karek teu deurap. Dia teruskeun ulah. Ieu Nyi Jubaidah ditinggalikeun ku Allah, diuji ku baskom boboko robah jadi emas biasna jadi inten berlian teu kabeng bateun teu kabitaeun kalaka ngadua ka pangeran ya Allah ka ulama lain hayang ieu tapi hayang boga anak jadi ulama gede sadunya sadun aing bari ngap-ngapan ge wasiat ya ka diri kula engke nginum-nginum dia muntah bae ka aing buat di dalam lemet mana budak lemet coba pulang isukan sakolan teu parekeneh nya cik coba iya deh Pak Haji rek nanya mana coba budak nu hayang jadi dokter coba ya woi nu hayang jadi dokter menang ngacung aing nu hayang jadi dokter teu eueuh nya nu hayang jadi polisi aya hayang jadi si Sambo aya wah nu hayang jadi tentara aya oh aya alhamdulillah nu hayang jadi kiai loba alhamdulillah cek bapana cina jadi kiai moal boga dahareun paung cenah goblok bapana budak leutik tuturkeun Pak Haji leungeunna kebeulkeun dijame ku bajai kebeulkeun leungeunna tuturkeun Pak Haji kebeulkeun usum budak leutik sok angkat leungeunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar hidup Islam nunda ideologi aing ka budak nitipkeun ideologi wasiat diniat teh Pak doktrin secara tidak langsung nu kudu hidup teh Islam lain partai partai kunaon jadi diimalahkeun sia teh macana ditulis lagi AI dibaca
AI dibaca partai. Siapa juga si Ahmaji, si Darmaji wae. Aya tah santri di Lempong tadi kula dahar heula di Ki Muslim. Di pasantren Lempong istirahat heula, can nyatu di Pandeglang poho. Mata kanu gaduh hajat Ki Samsu waya nanya, ieu bahajian langsung we bae ka Tasik jauh moal emam atuh kumaha cenah ka haji, ieu abdi cenah geus jang atuh bungkus ku dia bekelkeun ka aing belan. Ya sok bakal tanya sagala. Kagok tau mah aing. Tos barang bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang besar sukses pada bidangnya, selalu ada seorang ibu di belakangnya yang betul-betul merintih, menangis untuk memohon kepada Allah supaya anaknya juga dijelma mulia. Tuh, orang sukses selalu ada ibu di belakang. Syekh Muhammad Nawawi atau yang dimasyhur dengan Nawawi, Imam Nawawi mujtahid di bawah daripada sejajar dengan Imam Rafi'i. Jangan dianggap manusia dari kecil itu tidak memiliki keistimewaan. Imam Nawawi tibu budak keneh di umur teu salah hiji riwayat mah 4 tahun aya nu nyarios 7 tahun geus ngadeuleu caangna Lailatul Qadar. Lanceukna teu bisa ningali, bapana teu bisa ningali, anjeunna doang sorangan nu bisa ningali. Maka jangan kaget kemudian beliau berzikir menghafal hadis, berangkat dari Nawa, dari negara Nawa Dimsyik, tiba-tiba sudah ada di Mekah, pulang lagi dia zikir menghafal hadis, sudah ada di Dimsyik kembali. Betapa Imam Nawawi umur 19 tahun sudah ribuan hadis, sehingga beliau mengarang beberapa kitab hadis termasuk Syarah Sahih Muslim disusun oleh beliau, Kasadep Aing, Riyadus Sholihin kenging anjeunna, kemudian Arba'in kenging anjeunna, Alfiyah Suyuti pun dapat beliau. Subhanallah. Eta tibu budak mah ibu indung bapana, terutama indungna tukang puasa. Tukang naon cenah? Benar ya. Barang bismillahirrahmanirrahim. Cek dina Riyadus Sholihin. Hadis ti Nabi bagus keneh boga harta. Boga harta waris keuneun kanu jadi anak. Bisi anak sapaninggal kolot hirupna kabalangsakan nepi ka jadi baramaen pasti kakolotna nu geus maot khaufu alaihim madarat kakolotna sanajan geus aya di barjah. Dina Hasiyah Sawi dicarioskeun li anna yu'dil haya yu'dil mayyita. Awas salitnya nyimpang salit ya, ieu penting. Bu, lamun ibu boga anak engke ibu geus paeh jeung bapak, anak kata langsara keur cicing bae teu boga milu ka dulur, milu ka babaturan. Keur dahar hese. Boro-boro keur bekal ibadah. Untuk hidup sehari-hari saya susah mengandalkan pemberian orang lain. Akilatun baranai. Bapak ibu yang sudah meninggal melihat anak menjadi akilatun akan merasa kecewa, akan merasa prihatin, sedih, kesedihan anak di dunia yang ditinggalkan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal di barjah sana. Maka kata Nabi, lebih baik punya harta untuk diwariskan kepada jadi kebluk. Bagus keneh boga harta keur wariskeun kanu jadi awas Kiai kula mah moal ngawaris harta dek ngawaris naon? Ngawaris ilmu mah lain waris heuneun sia teh tampiling ku aing. Tilo kadenge kiai paeh bapana kiai dipanggil ke ku dulurna, anak nu kahiji warisanna ilmu sorok, anak nu kadua diwariskan patul muin. Ilmu mah lain wariskeun. Ilmu mah bukan untuk diwariskan, ilmu itu harus dicari, harus dididik anak supaya jadi berilmu. Dididik ku kolotna, lamun kolotna mampu. Harta mah bisa diwariskan, bisa dihibahkan.
Larang. Bismillahirrahmanirrahim. Ari harta keur jalma mukmin beda jeung kafir. Dunia teh mataun gurur tipu daya lain ka jalma mukmin. Woi gurur mah ka jalma kafir. Sabab nu beda sabab ka kafir mah harta teh jadi tamatu, kamu munafik harta teh jadi tajayun, dua nana mataun gurur. Kajalma Islam mah nu ariman dunia teh tazawud bakal ibadah. Otak ulah sosohoreun dari wata tasawufan teu puguh dari dia. Aing mah teu beuki kana dunia moal yang duit. Moal yang imah aing mah tapak bae. Diganunya dia belan. Ulah dunia mah bangke di salah surah dia. Deuleun na Jadul Muslim ku daria. Lain kitu surahna belan. Ari kitu Tuan Syekh Abdul Qadir jelema balangsak ceuk saha dia. Tuan Syekh Abdul Qadir jelema sugih dia. Dia teh naon. Imam Malik jelema sugih dia. Kiai ulama-ulama baheula lain jelema balangsak, apalagi Kiai Jawa Timur. Para ulama-ulama Jawa Timur punya kebun tebu, hanya saja lihat Sidogiri, lihat Lirboyo, lihat Tambak Beras, lihat Peloso, lihat di Nanyar. Bukan ulama kecil-kecilan, hartanya pun banyak saudara-saudara, tapi hartanya dipakai tazawud, dipakai bekal untuk mengagungkan agama Gusti. Jadi lah sok fanatik, aing mah cicing bae moal yang duit dia mah kebluk. Aing mah wiridan bae dikampak dia bae. Allah dia. Sayyidina Bilal bin Rabah eta sapopoena make bakiak. Ceuk Nabi ieu suara bakiak Bilal bin Rabah saur Kangjeng Nabi geus kadenge aya di surga. Bilal can maot. Bakiakna geus tepi pan bakiak teh dunia belon. Dunia teh jadi ibadah, dunia teh dipakai kena ibadah mah geus tepi ka surga. Jika kamari tak kurban urang, karurban teh gandeng dia. Beungeut kieu mah beungeut kurban eta doang dia harang jeung tusuk sate jeung kecap dia aing kadeuleu wae. Tuman dibere gantingan dari ama. Gitu benar? Kayak di dia Idul Adha Kemis rebo. Kemis rebo. Kemis rebo. Aya nu rebo ayo. Aya nu rebo aya nguping, aya nu lebaran Idul Adha rebo aya nguping. Alhamdulillah nu rebo bener, nu kemis bener, nu rebo make perhitungan, make ilmu hisab, nu kemis oge make ilmu, dua nana masru, dua nana bener. Saha nu pang bener engke bae di akhirat diganjar. Nu ijtihad salah menang ganjaran hiji, nu ijtihad bener ganjaran dua. Geuning cina pamiftah Pak Ustad eta Pak Kiai Islam lebaran aya dua poe kitu, nu hiji rebo, nu hiji kemis. Idul Fitri ge sarua aya nu beda poe, nu ieu poe ieu, nu ieu poe ieu, beda-beda. Nu tilok beda mah lebaran Kristen. Aya pikiranku dari ya. Kristen mah tilok beda asal tanggal 25 Desember sadunia Natalan lebaran. Sebab di Kristen mah eueuh sidang isbat. Eueuh ilmu hisab, eueuh waktu, eueuh hitung waktu. Islam mah waktu salat bae dihitung. Waktu salat urang malimping jeung waktu urang pandegang aya gesek samenit wae mah. Yakin kuring aya gesek aya beda. Jadi teu naon beda ge asal make nu tilok beda mah Kristen, Hindu, Buddha lebaran kumaha kalender sebab teu make ilmu, teu make sidang isbat, kumaha kalender bae kumaha almanak eta. Cek almanak lebaran teu kudu mikir eta. Coba deuleu umat Islam mah ngabangun masjid ge jadi ilmu, umat Islam mah ngabangun masjid ge jadi lain saukur ilmu arsitek nata masjid, lain saukur ilmu konstruksi. Termasuk dina Islam mah ngabangun masjid ilmu madom, ilmu ngukur arah kiblat dipake. Beda jeung gereja asal bagus bae tara di padom tara di kiblat. Gereja mah teu bogaeun kiblat bagus leutik ke gereja mah rek leutik rek gede nyang hareupna ka jalan, lain nyang hareup kaki. Islam mah salat bae ngalahirkeun ilmu ukur. Ampura ibu sok salat di masjid di imah. Bagus.
Pak, ulah dijadikan imah orang kuburan maksudna ai salat sunat mah lobakeun di imah. Salat sunat nu sunat di masjid dilakonan di masjid mah salat duha. Sabenerna mah qobliyah badiah ya di imah kudu namun. Ngan di imah urang kebluk. Sok sanggeukeun. Ai di masjid mah kabawakeun insya. Mata keur naon di masjid ayo keur tarbiyah mah keur urang mah golongan kebluk ya. Bagus di masjid teh qobliyah badiah urang mah golongan kebluk. Tapi lamun geus mustaqimil ahwal mah teh tilok di masjid minimal nyumput mena salat sunat. Imah teh ulah dijieun kuburan, hartina imah teh ulah diantep teu dipake salat, lobakeun salat sunat di imah. Ibu-ibu mah pang bagusna salat fardu ge di imah. Ulah neuk nanya lalaki cicing, Bu, ulah neuk nanya ka ibu-ibu. Ai salat di imah sok ngadep ka mana? Kiblat. Nu benar ka kiblat ka bagedor. Jawab bae si jujur ka bagedor ka kiblat. Eta kiblat nu di imah paragi salat urang yang ngadep ka kiblat meunang ngukur atau napi lain. Jawab sing jujur diukur heula teh ku ustad ku kiai. Goblok jawab. Mana lurah rah? Aya lurah aya. MUI aya MUI. Pak MUI, Pak Kepala Desa, RT RW sing geura kompak salametkeun masyarakat. Dina fatal muin aya al ibarah fil ibadah bima fi dhonil bidonil mukalaf wa bima fi nafsil amri. Wayahna kiblat mah teu bisa diawag, teu bisa dilebah-lebah ku perasaan, tetep kudu dipadom ku tukangna, kudu diukur. Kula neuk nanya, mending ngaluarkeun duit 50.000 sa imah mending salat teu sasa umur-umur hayu. Jawab nu bedas. Mending ngaluarkeun duit 50.000 supaya sholat sah dipanggukurkan ku ustad ku MUI pakai iuran ke MUI duitnya tunda di kas MUI keur biaya MUI kas bendahara tiap imah 50.000 mending ngaluarkeun saumur hirup 50.000 mending sholat teh saumur umur lu bedas mending 50.000 mending sholat teh sah dari ama kena duit mencekas siap ngaluarkeun biaya 50.000 siap Kiai duitna dikamanakeun kana kas Majelis Ulama Desa. Ulama, ustad, santri nu pernah masantren ditugaskeun ku MUI jeung kepala desa nguriling ka imah masyarakat pangukurkeun padom kiblat masyarakat. Karunya saumur-umur bisi kiblatna imahna jauh ti masjid meunang lalebahan malehanana. Lamun menang don tina perasaan manehna lain menang ukur perasaan dak ieu kiblat maka ditu masjid kiblat itu ka ditu dilebah-lebah ku ibu. Pas diukur bener akur jeung kiblat tetap wajib kodok saya apa ai kudu jujur mah wajib kodok engkena ngan karunya geus moga-moga dihampura ku Allah geus kieu bae urang mah nu bodoh siap we ngaluarkeun 50.000 siap lu bedas ge kompak amat siap 50.000 siap dia mah dipenta 50.000 meuni hese ari kena kuota dari teu hitung-hitungan aing sedap angan 50.000 kumpulkan ku MUI desa ditindaklanjuti oleh lurah-lurah memberikan instruksi agar imah masyarakat pangukurkeun kiblatna bisi teu sah salat ulah kata apa ulah maka ngomong politik Islam jukawa Jokowi urusan najis jeung kiblat urang mah jauh benar gitu benar benar gitu benar benar gitu benar. Pemerintah tidak akan ngurus kiblat, saudara-saudara. Presiden tidak akan ngurus kiblat. DPR tidak akan ngurus najis. Mereka tidak akan ngurus masalah peribadahan kita. Jangankan kita. Terbukti si Panji Gumilang boleh hidup. Lu ngaku Nabi boleh hidup di negara kita, saudara-saudara. Siapa yang harus ngurus umat Islam? Ya kita sendiri. Ini kudu tanggung jawab kena Allah. Mesti ngapain gaya semangat baik adalah Caiyo tuh ayah Caiyo ayah cenunung hirup keneh Cetitin Kiai apalan timan lain apalan ya indal itlak orang lembur mengarah negara orang gitu yang nyaho wali cina Kiai lain wali dia nuk itu belaan wali ti endi jelema kuari membari katipu ya dengekeun Pak Muda lamun bapak-bapak teh pamuda tah cicing di makam 7 poe 7 peuting di makam herit di leuweung sanggup teh 7 poe 7 peuting sorangan
rata-rata dek naon aing sieun komodo borangan. Tapi lamun bapak-bapak di lemburna aya nu ngancam nu nagih rek maean sanggup di makam 7 peting. Sebab pikiranna kakunci, boga kasieun, boga ancaman, wani di leuweung tapak di ujung kulon ge. Sebab dibeberi ku pikiranna, tah nu ngaruksak teh cara pikir ka umat Islam. Cara naon cenah? Cara pikirna deek. Jadi babari ka pengaruh, babari ka tipu umat teh. Ini kan untuk rakyat di mana? Untuk rakyatna di mana? Ini kan partai Islam di mana? Partai Islam Timur. Can ngadenge aing wakil partai Islam di DPR Nasrib can pernah aing. Atanapi ngabahas bab cai mustakmal aya kadenge henteu. Moal aya. Ulah kataripu kuno kitu, mantap ulah fanatik kena golongan, ulah fanatik kena organisasi. Hati-hati, tasub asobia bisa jadi asbabul kufri, saudara-saudara, bisa penyebab kekufuran. Jangan main-main, saudara. Makanya saya sampai hari ini demi Allah, saya tidak bergabung jadi pengurus FPI, saya tidak bergabung jadi pengurus NU, saya tidak bergabung jadi pengurus Fatlaul Anwar, kuring teu asup organisasi mana-mana, sebab aing mah lope KKBH. Lope FPI, lope NU, lope Banser, lope Ansor, lope Laskar, lope, inilah. Hidup lope. Aing mah cinta, ka Habib cinta, ka Kiai NU cinta, ka Laskar cinta, ka Ansor cinta, ka Banser cinta. Ku sebab kuring cinta lamun manehna nyeleweng tina agama nu kanyahoan ku kuring misalkan apal ieu teh nyeleweng aya oknum FPI ngaku FPI tapi kajalakuanana ngajualan motor beunang maling dicabok wae di Tasik demi Allah dicabok wae pernah kajadi teu paduli FPI aing teu salah ek wae sabalikna sanajan dia ngaku Banser dia ngaku Ahlussunnah wal Jamaah NU tapi dia maca Quran ngajaga gereja ditampeling dia ku aing hareupeun aing. Lalu sebabna patokan kuring lain FPI, patokan kuring lain NU, lain Ansor, patokan kuring Sulam Topek, Sapinah, Johar Tauhid. Ormas mana-mana ki urang pika cinta, urang pika hormat, ngan kudu akur jeung kitab Kinawawi Banten, geus sakit. Satuju? Satuju? Pan baheula mah eta mun FPI pangni jeung Banser kana dieu tah. Saya sudah putus hubungan dengan Reungit. Bating doang galila jasa kok. Kumpulkan ku yang di Peret Tablik Akbar. Banser 30, FPI 50, biasanya FPI pang loba ngaji. FPI mah teu boga duit datang bae ka pangajian saya. Nangtung bae mau kas kesan. Eta kalebihan FPI dia, ieu keprok deh FPI dia. FPI kalebihan kitu dia saya teh dibere kejo teh dibere ongkos ngawal bae ka kieu. Nangtung bae bae ngabela kieu daekeun. Lain karena nasi bungkus, muji ke FPI itu nama duka pada saat keneh se Indonesia jadi can beki proyek yang ieu tah biasa mun geus kitu sok kena ieu bae ujung-ujungna nah naon ge bara-bara FPI aing ku bansos hibah ka beuki heeh atuh sarua aing beuki kena duit yang aing milih-milih dia demi Allah aing 500 juta dibere ku provinsi Jawa Barat ke pesantren Kiai Cipulan naon syaratna kudu boga yayasan atuh aing mimiti aya aing teu boga yayasan nepi ka haram jana teu boga aing lebih kuat jadi nyeun masjid sagede geus beak 400 juta ge aing meunang tinu kibaya tinu ngondang rata-rata matak lamun di Ambuan eta masjid aing bau amplop bulu dan ngarti dia Samsu lain seuri lain diakan ku aing pas Samsu atuh tanyakeun di Tasik pesantren mana nu gratis di mah aing santri itu terbuka duit, terbuka kitab di bakalan ku aing dibelikan kitab loba kiai santri beuh santri aing 10.000 palit 8.888 waduh balik deui jalma nu boga iman mah boga anak teh investasi akhirat tabungan di
mantakolot anu bener-bener tanggung jawab ke anak taranya pirakeun tara nganggap lemet karena urusan mal karena urusan harta cek paribasa neangan dunia kesang badag kesang lembut keluar tidungsuk cek orang Bandung mah capek ge teu karasa paribasa demi anak eta kolot bener kolot bener gitu eta malah cek Nabi teu asup jelema bagus tamu jelema bagus ka batur ai ka keluargana koret kolongo eta ari jeung babaturan salaki mawal ulin ka mana-mana rumah makan ai ka pamajikan teri doang make tarigu eta salaki goblok eta sebenarnya mah teu asup bagus salaki kitu ibu royal bae ka batur ai ka keluarga teu royal di mana laki anu kitu teu aya aing boga minantu kitu poin dicecak boga minantu kitu ulah kitu urang ieu Masya Allah ari urang boga harta manalika urang maot aya keneh wariskeun keur bekal ibadah anak minimal anak urang boga tempat boga tanah ngabangun imah leuletikan teu kudu ngilu teu kudu baramaen ka tatangga ka dulur teu kudu ngahinakeun diri sebab geus ditinggalan ku urang nu jadi kolot amin ya rabbal senang mun urang boga harta keur anak senang ibu luar biasa ku nabi dititah komo lamun hirup keneh dihibah dibikeun ka anak bikang jeung anak laki disarwakeun lebih bagus ngan make kain kieu kainna jang nyai nong ieu abah jeung emak boga sawah boga kebon aya meureun 1000 meter ewang mah tah nu 1000 meter anak 2 lalaki hiji bikang hiji daria 500 meter ewang banyak keur bekal daria nyieun imah isuk pageto yeuh ulah dijual ku daria keur bekal ibadah bisi maneh teu boga imah katalang sarah hese ibadah engke mun maneh geus kolot kabangun eta tanah jadi imah ulah dijual ku maneh wasiatkeun ka anak maneh hei anak ieu ti aki maneh wasiat aki maneh keur bekal ibadah bapa ge kitu ka maneh ieu tanah mumpung hirup keneh bapa dihibah bebas hibah barek samarata menang rek saperti lu ewang menang rek anak awewe leuwih gede batan anak laki teu naon ngaranna hibah beda jeung waris tapi diomongan ku bapana ngan ulah dijual keur bekal maneh minimal cicing sapopoe keur nyieun imah aya tanah ti bapa tah ku kitu teh jadi ibadah ka kolot ibu barang bismillahirrahmanirrahim jelema memeh maot teu nulis heula wasiat ninggalkeun sunat muakkad ari nulis wasiat kaasup sunat muakkad ka jalma nu keur gering ima geringna terus maot wa ima jag-jag deui tetep nulis wasiat menang ganjaran sa jalma nepi ka maot ti gering teu nulis heula wasiat maka di alam barjahna jadi jelema gagu teu bisa ngobrol jeung sesama ahli barjah jelema nu memeh maot keur geuringna teu nulis wasiat ka anak katurunan wasiat aya wasiat diniat wasiat maliat wasiat nasabiat wasiat diantarana dina tulisan teh mun kaduga ku tulis ujang nong lamun bapa geus eueuh ulah ninggalkeun salat fardu sunnah kudu ditilampah ulah gawe kamusrikan ulah ngarenten ulah usaha dina rentenir ulah ngadahar tina ladang rentenir ulah tiba-tipu ka batur sing akur jeung dulur ditulis eta wasiat teh lipet handapeun bantal handapeun kasur geletuk urang maot insyaallah di barjah bisa ngobrol jeung sesama ahli barjah teu nulis heula wasiat gagu dia di alam barjah. Yakin? Percaya ente? Di situ percaya para heula teh lah yakin. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tingalin nama majalis susania. Nulis wasiat teh sunat ulah kagak. Ulah nganggap sepele kana sunat. Sabab lamun jalma nganggap sepele kana sunat biasana kena fardu tak kalangke. Ulah kagak apa? Ulah mah kenapa sunatan teh? Masyaallah. Oh, ya kan. Ya tarik pae we teu sempat kumaha cenah kiai mun cager di atuh tetep beunang anyaran ku dia tinggal disesuaikeun wasiat nu eta. Oh, diam. Meni hese. Jadi hartina boga harta teh
kabeh aya manfaatna keur anak incu keur anak Kiai kumaha lamun kieu ulah harta teu boga, banda teu boga, duit teu boga, tapi ulah hayang boga anak ulah jadi tukang baramaen, kumaha carana? Aya. Ku Imam Suyuti diterangkeun kieu. Lamun urang teu boga harta, hibahkeuneun atana piwariskeun ka anak. Sauh Imam Suyuti sing rajin sing kerep tiap peuting ceurik ka pangeran, tiap peuting ceurik ka minta ka Allah, ya Allah anak kula ulah nepi ka talangsara jiga kula ulah balangsak jiga kula ulah kaalaman kasalahan kula kabalangsak kaula kabodohan kaula ku anak kaula nun Gusti pangeran abdi muliakeun anak abdi mah Gusti ku ilmu ku harta ku dunyana sing jadi salamet dunia akhirat ieu mah kumaha ceurik tiap peuting yang ceurikan anak tilok harta teu gablek goblok jelema kitu harta teu boga ceurik tengah peuting ka pangeran mentang ngaduakeun anak henteu atuh naon arageunana dia. Ieu mah hese teh da. Kurban ka daguan gablek domba we kurban jeung sapi. Dekir habogana dia teh dimulai. Ayo kita benar. Barang bismillahirrahmanirrahim. Manfaatna boga harta. Keur jalma nu iman. Harta bisa diheula ka akhirat. Memeh urang maut contohna urang kurban sanajan ngan saurang tisa kaluarga tetap ganjaran kurban menyeluruh ka seluruh anggota keluarga mun teu mampu ku sapi tujuhan kumbe domba hiji keur saurang embe teu mampu komo sapi japakir teu gablek nanaon kecuali soang atawa hayam jago saur Ibnu Hajar wa yakfi fil udhiyati walau min dujajatin dipandang cukup kurban keur jelema fakir ku mencit kotok jago atawa soang bahkan Ibnu Hajar marentahkeun taklid kana kaul nu ieu yakni ti Imam Al-Midani nyandak ti Ibnu Hajar keur jalma nu fakir kotok bae ku dia pencit atawa sohang ka pangeran mah lain dagingna lain getihna tapi pengorbanan dararia mah tiap tahun kurbana ngan meuli areng doang. Allahu Akbar. Gusti. Eta hal nu leutik. Mata kanu fakir saur Imam Ibnu Hajar wa ya'muru bitaklidihi dan diperintah untuk taklid genal imam pendapat Imam Al-Midani nu nyandak ti Ibnu Abbas pikeun jalma al-fakir ka jalma anu fakir dimenangkeun taklid ku hayam jago jeung soang kuring tanggung jawab. Tapi bener-bener jelema Pak pencet ku dia pencet ku dia kotok jago jeung soang terus gerwan tetangga calukan euy kami na kurban barang di deuleu eueuh embena dia mencit nangkur kotok jago paling anu bodoh masih seurian dia mangaran kurban lain kumbe atuh aing beureun teu mampu deh ku kotok-kotok ku disakan bae ku dia ulah loba omong tetep jadi gan kerno pakir sugan bae tahun kuari nu pakir ku hayam jago isuk mah sugan bae kabeuli insya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah
bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Muga-muga we nu boga dunia husnul khatimah, nu teu boga dunia sabab amal ibadah tarekahna ka Allah, naon wusulna ka Allah, ladang khidmatna, ladang perihna, ladang tirakat jeung riyadhahna, nyeung cerikan anak teu mustahil kongang wae indung bapana saukur tukang macul, kolotna saukur tukang buburu, ladang cabadiah secara syar'i, kolotna daek puasa, daek tirakat, teu mustahil kongang mungkin wae anak na isukan jadi kaya raya. Amin ya robbal. Nah gitu cara malah punten ieu mah ilmu rada gori bisa Pak, lamun bapak boga anak awewe ti leutik puasa wedalan anak awewe kulaku bapakna, lamun anak dikang mun anak awewe ku bapana, mun anak lalaki ku indungna. Oh sok ti lo dia ibu boga anak lalaki wedalna poe Senin atau poe Rebo poe naon bae niatna puasa sunat mutlak bae, niatna puasa sunat beenggeus kitu meneran dina wedalan anak lalaki urang, mun bisa ulah kurang tina 3 kali wedalan. Oh isok tilok dia duit teu gablek tirakat tilok teh kumaha. Bu etanya ulah gagabahnya ulah gagabah. Doa indung jeung doa bapak leuwih luhur batan langit 7 lapis ulah gagabah. Laju pas maghribnya carana ya kaitiatna pas maghrib ngongrek adan maghrib anak nu dipuasaan wedalna teh niat saum sunat puasa sunat tah deukeut jeung urang, begitu adan cai herang siapkeun ku urang. Bismillahirrahmanirrahim ulah dibiakeun cai herang delek-delek setengah gelas, alhamdulillah inumkeun memeh diinumkeun ka anak ulah dibiakeun dia ibu masih karak batal sakaragot ngadoa ku Sunda tah ku bahasa Arab teh ya Allah muliakeun anak kami ya Allah, ulah bodoh jika abdi ya Allah, ulah balangsak jika abdi ya Allah, muliakeun anak abdi ya Allah, kecelak komo lamun cipanonna kacampur ku cai herang eta inumkeun ka anak insya mun anak dikang bapakna isok tilok dari aman anak diserangkeun dan nasibna kan ka sakola doa seolah-olah sakola nangtukeun hirup anak urang ka hirup edan dari edan masyaallah. Anak tamat SMK teh hese digawe puguh digawe boro-boro SMK S1 S2 S3 S-teler ge hese digawe ku ari mah bea ku orang Tionghoa zaman Jokowi mah Tionghoa keur ngaraja tapi ulah berontak haram goreng-goreng ge presiden urang kuru-kuru ge kurang dahar katanya. Urang doakeun Pak Jokowi mudah-mudahan husnul khotimah amin. Mudah-mudahan anjeunna keng taufik hidayah ti Allah di akhir-akhir masa jabatan bahkan jadi balik bela ka rakyat bela ka agama amin ya robbal. Allah kawasa merubah itu semua saudara. Kalaupun tidak jangan berontak haram bugot hukumna ka pemerintah Nusa apapun presiden kita eta bu Pak Jokowi kuru eta gara-gara mikiran urang jadari ya para sewe perebut PKH jeung BLT Pak Kiai sanes lalagaan di Tasik eta RT jeung RW lurah beak dicacaplak ku masyarakat lurah goblok RT goblok aing nu balangsak teu goblok itu make emas 5 gram menang bae ari aing henteu dia goblok. Ya Allah nyata menang nyenyen doraka darahnya barang-barang baik jeung aing. Bismillahirrahmanirrahim urusan BLT tuturkeun PKH lain urusan RT lain urusan lurah lain bagian camat lain bagian bupati lain bagian gubernur terus RT lurah camat bupati ngan berhak ngusulkeun menang teu menang kumaha di pusat menteri sosial jeung BPS lain urusan lurah ye barang ye dararia anu geus biasa menang coba daria mararikir bere-bere ku dia aing 50.000 bae mah
etanya ieu punten polongona ka bina-bina. Terus eta nu meunang bae teu boga kainat sugan kata tangan nu cacaplak. Mere-mere 20.000 mah tilo. Benar gitu benar? Tilo. Si eta jojong bae nu meunang ih kalah nambahan motor da pake DP. Pake uang muka. Nu disalahkeun lurah jeung camat Pak, lain salah lurah Pak, eta mah urusan pemerintah pusat. Lurah komo RT dosana naonna BRT. Urusan ngan usulkeun. Ulah nyacaplak kamaranna karunya Ibu. Ieu mah urusan Menteri Sosial jeung BPS. Jeung negara pemerintah bukan hanya ngurus urang, ngurus saendone. Saya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat. Geus we ieu nasib memang pemerintah urang rada lale dina data. Boro-boro data BPS, boro-boro data keur fakir miskin, data calon pemilu baik calon pemilih cina anu siluman jutaan di urang mah babari ditip tak masalah ku corona ge dararia daek tipu buat ustad RT RW marake masker ka masjid pai sorban jeung siwak teu dipake kan bolongnya ari masker kuat sasalaman ge khotbah Jumat nerangkeun vaksin paling turunkeun di tasik kayak turun dia khotbah putih goblok dia. Nek naon dia dina Jumat nerangkeun vaksin segala dia. Polong dia. Khotbah mah singkat bila perlu Arabna doang dia. Mun rek Sunda saeutik bae Sunda ulah panjang teuing segala ngebahas vaksin wih hayang kalem dia ku si Luhut bin Sarpanjaitan nyawa ini dia. Ya, corona mah nangieun musuh negara, musuh Islam, musuh dunia. Siapa? Yahudi, saudara-saudara. Betul ada penyakitnya, betul ada vaksinnya, betul, tapi yang jual vaksin mereka, negara-negara di dunia kalah oleh mereka saudara, termasuk Indonesia. Bukan salah Pak Jokowi, dunia neken ke beberapa negara termasuk ke Indonesia. Ngan beneran Pak Jokowi itu pati pinternya harapanana ada lain bodoh, pati pinter dari ama mata do keur mantuk hatta mau keluar dari keluar boleh tukang ngaji mah geus ngarti dia ngomong gitu guys. Eta ku corona urang 2 tahun leuwih disekap ekonomi ruksak Pak, demi Allah ekonomi ruksak. Pemerintah lain hayang rusak geus dunia geus kitu ayeuna. Kenapa dunia begitu? Sebab Yahudi ingin merubah tatanan nilai, merubah tata kelola ekonomi, tata politik, tata budaya ingin dirubah oleh mereka. Ada Yahudi Barat, ada Yahudi Timur. Yahudi Timur diwakili oleh ERC dengan sifat-sifat yang rakusnya. Yahudi Barat diwakili oleh Amerika dengan Israelnya, dengan sifat-sifat antagonis dan pemecah belah dunia. Sama-sama sifat Yahudi. Dunia teh keur nu bogana teh si eta. Ngan Islam ulah leutik hate, ngan ulah berontak. Amar ma'ruf kudu, nahi munkar kudu, ngan ulah berontak. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana ge film India jagoana anyar main mah sok digebugan baik dimusuhan baik buktina si Sahrukan sok eleh mimitina tapi di mana film dek ngeusan jagoan mah pasti menang di mana-mana ge kompak di mana-mana ge di akhir mah jagoan menang umat Islam menang umat Islam menang umat Islam ulah kaget mulainya jika dielehkeun lain dielehkeun keur diuji ku Allah. Yuk kieu amat cenah bangsa negara loba nu barodo ngomong yeuh keur usim nu bodoh heula engke nu pinter bener bijil kudu sabar. Ulah eleh ku film India mah jagoan mimiti kalau kebuk siksa penjara balihona ge diturunkeun dipitnah dituduh anu tapi ditungtung jagoan menang jagoan dijamin oleh Allah saudara-saudara.
Yang penting umat Islamnya betul, hak, imannya benar, ibadahnya benar. Mana ada Allah tidak menolong kita. Kalaupun hari ini umat Islam di dunia, di Palestina dibunuh, kemudian di Syam terjadi saling bantai, ini ujian Allah kepada kita. Tetapi pada akhirnya innallaha la yakhliful mi'ad, Allah tidak berdusta dengan janjinya. Tetap orang-orang yang beriman akan diwariskan dunia. Dunia bakal dikelola umat Islam. Islam akan memegang kekuasaan dunia. Takbir. Ngansing sab. Ulah saya sepak bae dia kudu ancang-ancang kudu ngawahan. Ulah ancang-ancang bae di situ keberus kena balong. Atau di mana-mana ngasupkeun peureup ya selutnya. Kuda-kuda sempak heula. Atuh dia ieu suku kieu, nanya atuh ngageblog dia. Kuda-kuda kadang-kadang kudu diharap kudu kaburikan kuda dia. Dia mah hayang nyerang bae ka hareup dia. Laju aya deui nu hayang mundur bae tigebrus dia. Sewaktu-waktu maju ku dia, sewaktu-waktu mundur dia. Dari ama. Serenteng bae dari pokok kekuatan dia geus ka itu. Dia. Hiji golongan mundur bae, toleransi terus digejebur. Dia. Awas. Urang mah ahli sunnah wal aya waktuna kaharep, aya waktuna kaburi. Di mana-mana kaharep mun hayang kuat, kudu kuat ancang-ancang langkah ka tukang. Coba nyepak bola teu ancang-ancang ngageblug dia lain bola nu ngancang. Awak dia ti sore dati jengkang blon. Benar gitu benar? Mantap. Takbir bedas kudu disertai ilmu, fikih sing benar, usul fikih sing benar, tasawuf tauhid sing benar. Insyaallah perjuangan orang dijamin ku Allah pasti menang. Ulah sieun Habib Rizik sepanjang beliau sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan akhlak Rasul, sesuai dengan ajaran Rasul. Mau Habib Rizik, mau Habib Bahar, mau Ki Said Akil Sirad, mau Ki Yahya Saqaf, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Batul Anwar, sepanjang benar menurut aturan Allah, Allah menjamin mereka akan menang. Takbir. Ulah sieun. Dia. Parabot berkat bae. Kaneng dia seri-seri mah. Sarua anak ikang teh. Atuh Kiai copot bae cenah duit nyolok mah kumangke doraka dia. Awas nipu caleg hukumna doraka. Rek caleg di mana bae? Boro-boro ti partai berbasis berbau Islam juga Ka'bah gambar aing baheula pangkabahna. Aing geus pangsiun aing menggantung raket aya tina politik. Teu sangheuk aing sangheuk aing. Parusing aing ngadeuleuna. Nu diurus ku partai ngan peunit tuang haguaneun bae. Aing sugan aing rek Islam aing pangbedasna baheula teu ka dibui aing zaman orde baru-baru. Gara-gara mantuan nu karitu. Bari aing geus dibui nu ngalomok beulahan. Sanggeuk aing mah teh. Da aing mah lain anti gila bae. Terus aing utah ngadeuleunan aing. Da partai naon ngomong demi daya iya. Ceki Ali Rapi almarhum Labuan ketua MUI Panin. Demi rakyat berjaya. Cikis. Ngan sanajan kitu sok manfaatkeun ulah ditipu ku rakyat. Manfaatkeun keur perbaikan jalan irigasi, keur PJU lampu, manfaatkeun anggota DPR. Ngan ulah ngaharepkeun ekspektasi yang terlalu tinggi, ulah ngaharepkeun eta teh Imam Mahdi bakal ngabela agama lahir batin. Ulah ngaharepkeun kitu bisi frustasi kenah. Manfaatkeun keur cacaan lampu, keur nembok susukan, ngomean jalan DPR mah. Ngan ulah ditaripu ibu. Aja cokot bae duitan, nyolok mah kumaha urang doraka, goblok, siapa kecet doraka. Boro-boro ka Islam, ka kafir tidak boleh menipu, saudara. Oh, pada kafir orang tipu bae cokot duit haram, teu meunang Pak. Komo ke sesama muslim, sanajan di PDI tidak boleh ditipu, saudara. Mending ngomong, wahai temanku dari PDIP, dari Nasdem, dari Golkar, PKS, P3 atau apa saja PKB, mohon maaf, saya kebetulan tidak bisa menjamin Anda menang di kampung saya. Saya juga belum tentu mencoblos Anda. Mohon maaf, kami hanya bisa mendoakan. Mending jujur, ulah diterima duit. Nah, setuju? Lah aing nyaho tepat setuju nya. Lah kiai cenah kieu cara nama aing karek ngolah cenah jadi teu jadi meneh nikna teh. Aing kudu ngomong ieu.
kudu diomong dorak ulah nipu jelem mending terbuka bae hapunten abdi mah tilok politikan tilok film kitu ngadoakeun bae aya nu ieu doakeun aya nu itu doakeun termasuk calon presiden hati-hati aing mah teresep ka calon presiden nu eta mah aing ditipu bae cokot kaosna cokot ulah doraka mending jujur bae Pak mohon maaf abdi mah tos ka Anies misalkeun Pak mohon maaf abdi tos ka Prabowo Pak abdi mah mohon maaf tos ka Sule mangga naon dia seuri budak Sule eta jagoan Pak Haji calon presiden Pak Haji Sule sama eueuh calon nu bisa nyieun seuri rakyat iwal ti Sule rakyat kuari hayang ngagak-gak seuri geus pusing teh ku corona dibengker bae sungutna ditutupan ku masker jigana butuh Sule mata hidup Sule aing mah eta bae kampanye hidup Sule bae aing mah Sule geus pusing aing kudu serius-serius komo nu manyun gila peperian dia ka rakyat tilok mere duit atau mere seuri dia rakyat malin hayang dibere beas tiap minggu lain rakyat mah hayang tenang usaha tenang ulah lebetin aturan nu nyusakeun bener kitu bener bensin rek mahal ge asal rakyat ekonomi na jalan asal kabeli mah moal loba omong moal bener kitu bener ieu mah ekonomi hese listrik naik bensin naik BBM naik teu pusing kumaha rakyat tungtung sabenerna mah aing karunya apa Jokowi teh karunya teu tega ningali wajahna mah karunya ya Allah Jokowi karunya ningali nasib aduh aing teh tega yang tenggesan deui diganti ku aing Masya ya Allah ya Karim pangna kitu Nabi Ibrahim ge sarua waktu manehna anjeunna lulus tina ujian Allah deuleu Nabi Ibrahim mah diuji ku mangrupa-rupa ujian anu berat lain wungkul nepi ka gejlog jeung bojo sepuh sabada bojo nu anom ngalahirkeun putra Ismail nu tadina ikhlas bojo nu sepuh nu tadina ngaridhokeun tiba-tiba aya cemburu aya mata lamun urang direk nyandung mending ulah bebeja mending ulah tinggal kemun kanyahuan pipaseun tinggal enggeusan bikang kieu bebeja bu kami nek nyandung tak keureut lamun mangga bapak abdi marido asal tanggung jawab dunia akhirat eueuh bikang kieu mah beungeut kieu gitu ibu benar gitu benar mau arido dicandung moal kadele ku aing beungeut mah ge eleh ku jamaah huruf jamaah tabligh teu deuleu pamajikan nitah ka salakina boga 3 boga 4 ari beungeut nu karari hese Pak dipikir-pikir urang boga pamajikan aing salah bu ari ibu anak dulur bapak lain ibu eta pamajikan bapak kula boga pamajikan contohnya eta pamajikan kula lain dulur kula lain dulur indung bapak kula anak batu eta ku aing ditanggung dahar ditanggung bajuna ditanggung pakaianana diimahan di kamaran dibelikan tempat tidur ku aing milik IKEA merek IKEA 38 juta aing beli komplit encan biaya meuli softtek sabulan sakali kira-kira lamun dihitung-hitung kula geus 32 tahun ngumbara di Tasik boga pamajikan geus 27 tahun aing sabaraha miliaran ke pamajikan biaya mata ku aing pamajikan awas dia anak batur aing anak batur lamun kira-kira dia di akhirat nyirakakeun aing dia geus sampe ti ku ari ku aing pamajikan kitu balik dia ulah cicing jeung aing kitu pamajikan yang kalaka ceurik cenah bah ulah kitu abdi mah teu ridho cenah abdi mah rek sapapait sama manis jeung abah rek nuturkeun abah laju bae dari ami atuh deuleu aing kita goreng ieu dia jangan ngaledek bae kain aing memeh kawin jeung orang Tasik aing tahun 85an aing di Karawang pernah kawin ka desirat nasa dia teu nyarahueun dari ama kan kuateun 3 bulan jamaah nambung aing mbuh kula mah ibu kawin di Tasik tahun 87 kula keluar ti pasantren balik ti Garut balik ti Jawa masantren deui ka Galunggung ka Syekh Muhammad Yusuf Siddiq anu ayeuna umurna 86 tahun
tiap poe geus puluhan tahun teu eureun puasa nincak aspal satahun 2 kali ke di Nararaga haul Syekh Nahrawi Mbah Dal Ratu Congol, nu kadua lamun haul di Banten kakarak nincak aspal. Selama hidup beliau tidur pun di Pangimbaran masjid nyen kamar, puasa seumur hidup, tidak pernah bicara ngobrol di luar baca kitab. Saminggu sekali khatam Quran, sapoe sekali khatam Dalailul Khairat. Kula masantren nepi ka umur 28 tahun didinya. Sanggeus kula aprak-aprakan kakarak manggih guru aneh luar biasa. Sebab uku dulu cuman geus teu kitaban ngawuruk, tapi teu tasbih jeung zikir. Masya Allah. Ari kula 27 pamajikan 16 tahun umurna Bu. Geulis. Biang. Bu, sumpah Bu, tadi nama teu daekeun ka aing. Lain masalah wirid ke heula dia. Dia mah nganggap aing goreng bae. Deuleuh ku dia aing geus kolot geus tarik kepala genep ieu sakieu kasep ka komo keur ngorana dia. Ulah nyarupakeun aing jeung dia belum. Tadi nama embungeun Bu, embungeun. Jabudak 16 tahun kuring 27 nyebutnya ke santri cenah modal dengan kanjut gempet doang. Santri daun kagablek kanjut gepeng nyebutnya. Dulur-dulur nah. Tapi kan aing isin budak pandai lah nyerah ku bikin asik. Lemet aing orang Banten. Teu kaluar aing ti kobong 3 poe. Hajar ku aing ku palamorin akbar wa qatana ini. Hajar ku aing ku bi khafilatu fil biji lain di kamar tidur poe tapi pamajikan nu can hacan jadi pamajikan tunangan ge can nguling bae hareupeun kobong kuling juga polecer. Jadi sabenerna koeng dikawin meunang ngahipnotis. Nu penting walina ulah dihipnotis polong. Ya ijab kabul aing jeung wali dia belum dia. Polong dia mah. Dia lu sadar mah walina. Ari panganten awewe mah calon panganten eueuh di mana kitu naon di polongo dia. Dia. Aing kitu melet bapana. Atuh nepi ka kuari eta pamajikan kula Bu ngora keneh kula geus ngomong di awasnya. Lamun aing peh ti heula dia kawin deui ku aing di bobongkongan dia Pak. Hampura lain ngomong imah di sabaraha tingkat ku aing dijieun. Perusahaan roti ku aing dijieunkeun biak 400 juta aing meuli mesin roti. Demi Allah aing ka pamajikan. Awas dia mun aing ka paeh tinggal dia kawin deui ku aing jungjurigan dia ku aing. Laju pamajikan ih cenah bah ulah kitu. Because I love you for. You are my every time. You are my smiles. You are my sunset. You are Gus segala ka aing mujina bebeakan. Cina daripada kitu bah mending abdi mau ti heula ceuk pamajikan atuh aing langsung ngagorok alhamdulillah atuh Masya Allah jakula masieun di dunia pamajikan jadi sabab cilakana kula ka neraka teu saeutik lalakinya capek nanggung jawab dohir batin di dunia ari di akhirat cilaka naon sababna aya sebagian dosa awewe pamajikan nu ditanggung ku salaki nah tapi eueuh dosa salaki sebagian ditanggung ku pamajikan si borok kokok Fir'aun boga pamajikan namina Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Mujahim iman ka Nabi Musa, iman ka pangeran Nabi Musa yakni Allah Jalla wa'ala nepi ka ku Fir'aun disalib digantung leungeun duanana Sayyidatuna Asiyah binti Mujahim dipaku nu katuhu nu kede dipaku sampean nu kencak katuhu dipaku nepi ka maotna tetep iman ka pangeran Nabi Musa bakat tingku anjeunna teguh mempertahankeun iman padahal salakina ngaku pangeran engke jaga di akhirat. Asiyah binti Mujahim jadi salah sawios bojo Kangjeng Nabi di sur. Ieu hiji bukti dosa salaki eueuh nu ditanggung ku tapi sabalikna aya dosa pamajikan nu ditanggung ku salah. Contohna ibu motong rambut ka salon motong rambut
duit nanti salaki ai dipotong di tempat cukur, buuk menang motong teu diwadahan karena plastik, teu dikubur di tanah imah sorangan, kalaka diantep di tukang cukur. Ari duit ti salaki, ari buuk menang meut motong ku salon diantep di tukang salon, saumur-umur haram sabab bangsa dati auratna buuk sanajan geus misah tina kepala, eta teh gawe haram saumur. Cek ibu teh pangeran Gusti ulah nyiksa abdi wungkul sebab abdi ka salon teh dibere duit ku salaki, abdi teh dipagahan ku salaki, maka salaki ge milu disik. Wayahna ti kuari mah urang geus nyaho hukumna, pamajikan mun ka salon bere duit bari wasiatan aing teu ridho lamun buuk dia nunang nyukur diantep di tukang salon, wadahan ku dia kuburkeun hareupeun imah gurieun imah ku mamae ulah kadeuleu ku batu. Isok tilok pamajikan hilakakeun sia ka akhirat teh ya. Atanapi punten. Bu. Sok jarah ka Wali Songo ka makam. Sok ngalilu jarah henteu. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ari hukum jarah ka makam para wali solihin sunat muqayyad keur bikang kalalaki mah sunat mutlak, ka awewe mah menang zarah ka para wali salagi teu nimbulkeun fitnah. Ari ngomong jarah dina beus diuk jeung lalaki nu sejen dipangjarahan aurat kadeuleu malah kenalan jeung lalaki sejen doraka goblok. Awas titip ka para ustad, ulah yang celaka gara-gara bati seeutik. Ustad di kampung, ibu-ibu ayo nu jarah ka Wali Songo sekian ratus ribu, hati-hati. Sebab kalau ibu-ibu tanpa suaminya, tanpa mahramnya berangkat ikut kita ke Wali Songo, bagaimana hukumnya? Saparnya apakah sapar lillah, apakah dalam nazar? Karena menyangkut, karena kosor, karena jama jeung kosor ulah gagaba. Sedangkan namun perjalanan maksiat teh di jalan Allah teu meunang di jama jeung kosor. Tolong perhitungkan. Matak lamun ngajak jarah ibu-ibu jeung salakina aduh cenah. Salaki kumaha? Hah? Pan boga mahram dia. Ada boga anak lelaki, boga kakak lelaki, boga kakak adik lelaki, ayah wah. Eueuh ting dia hirupkeun di sultan kuburan tahunan heula tuh. Amun teu boga-boga acan timbul pit ulah dia ulah indit belon. Boro-boro ka makam jauh, ka makam dulur, ibu-ibunya ngubur milu nguburkeun. Lamun di makamna kolotna maot milu nguburkeun ka makam mantak jejeritan mantak teu sadar makruh ulah dibawa. Ya hukum ya punten hukum. Mantak jadi ustad ulah sok mata duitan kudu kitu geura. Mending ijazah ka aing meh payu pidato lah. Pusing aing. Ya nu meunang di jama kosor teh saparna sapar kumaha sapar nu teu bertentangan jeung aturan Allah. Ari pamajikan batur dibawa jarah naon gawe dia. Benar teh cek hukum. Salah. Ulah nurutan urang bangsa itu tuh. Di provinsi mana teh nyaho aing teh. Pana jarah kos kana salat. Ai salat henteu. Wah pokoknya juara teh ini wing brokah ai salat henteu goblok. Awas orang Banten laki kituan dia. Ulah kituan. Ti imah be ibu majarah nanti imah kecuali jeung salaki tapi jeung anak laki tapi jeung laki. Ulah timbul fitnah. Mending fitnah mending jarah. Nya mending hindari fitnah. Lain teu meunang jarah, kau ulah beuki jarah. Aing sarekup kieu di sajarah kuburan. Aing baheula yang katalar mantek sulam sama tatahabusan. Aing lara mantek kan 3 poe kurang. Di makam mana? Di makam mama Syekh gunung begitu tuh, di makam Limbangan aya makam Gunung Haruman termasuk Abu Uci guru dirinya turunan keresek. Dirinya aing 2 poe 2 peuting. Alhamdulillah 2 poe 2 peuting. Malah peutingna beurangna teu dipake nalar. Alhamdulillah 2 poe setengah koin ditalar. Tah samin mah pertolongan ti Allah. Sarjana kuburan aing sarua. Keur boga kabutuh mah di makam teresep. Kok mau kerjaan payung ledak kayak juga kena karedok yang pecel di pamijahan tadi. Masya Allah. Tapi punten pamajikan udah dibawa kurang karena perkara-perkara anu salah.
kecuali lamun jeung urang indit tiara maksudna kieu Pak bisi dosana jadi tanggung jawab bapak sebab teu ngabejaan ka pamajikan keluar ti imah urang nyaho teu ditutup tiung teu make hijab teu make tutup hijab auratna kadel urang ngantep dayus kabawa urang teh dora mana mere duit mana kabawa dora ka aing manacis boga pamajikan kitu mending tak balik wae mata hampura. Anda kalau tidak percaya boleh cek ke Tasik. Bagaimana istrinya Kiai Miftah Fauzi. Bukan hanya muda dan cantik jelita. Tidak ada yang sanggup melihat wajah istri saya sebab dicadar kau yang ditutup. Apa nenek kain. Memeh make cadar mah baheula jeung kula pernah ka pasar eta kabeh kali bae. Naon dia kadeulekeun bae? Makruh cenah Kiai na goreng pamajikan geus pan kitu. Padahal jadi panas tutupan ku ieu nu nyahoan pan tutupan. Tanyakan ka Kiai Tasik. Istri Miftah Fauzi sebagai mubalik. Saya ketika ditanya, Miftah Fauzi sebagai mubalik berhasil mendidik siapa? Lain ngadidik umat, nah ceramah kieu mah moal mungkilnya tak kiai ngaragi ceramah atuh. Saya berhasil mendidik insya Allah sampai akhirnya mendidik istri saya. Tahadusan bini mah, istri saya tidak pernah belanja baju mau lebaran ke mall, belanja baju ke supermarket, tidak pernah istri saya buang-buang waktu. Komo ngabesti susuh bahan jeung jelema teu puguh, pepes bukan kikituan tilok pamajikan aing mah. Tilok belanja ka mall, tilok beli samping, tilok beli baju di supermarket, ngan tiap poe paket COD 2 tang teureun-eureun. Wallahi aing marido keneh beak 100 juta dapat pamajikan aing ngaprak-aprakan keluar. Aing geus ngomong gitu ka pamajikan. Suamimu orang Banten kasar kadang ngomong, tapi kasar pada soal hukum. Ketika kamu taat kepada suamimu, maka cinta dan 1000 cinta akan kuberikan kepadamu. Atuh romantis aing ge. Asal dia nyalahan hukum, wayang dia ku aing, digedor dia ku aing. Komo dia geus teu indung bapak aing, teu indung bapak, dibaangkeun dia ku aing ka kuburan bapak dia cek aing. Kehadusan bini istri saya nggak pernah aprak-aprakan Pak. Saya belikan mesin 400 juta lebih. Dia dagang di rumah online. Anak-anak yang keliling, anak santri laki-laki yang menawarkan produk. Bikin 120 jenis roti. Alhamdulillah aing teu pidato ge sugih aing mah tidak dagang roti. Doakeun bae roti pamajikan aing simpayuh amin. Bari pamajikan aing tilok dagang keluar tilok di imah bae ku aing. Awas dia keluar ti imah ku aing volley lah dicabut teh ku aing. Pansieun pamajikan mah digitukeun. Nah, tambah cina salakina mun kuat sieun bae, lain sieun sabenerna mah aing ya. Sina nu ngarebut. Nang capek pan aing 30 nginum cai atah doang pan aing. Dari teh nyaho perjuangan anak. Dia. Biang ibu. Maksudna kieu di akhir zaman mun hayang boga anak berhasil indung boga kunci penting. Cenah kiai kami teu boga harta, loba ceurik ka pangeran. Cek bapak kami teu boga waris geuneun teu boga hibah geuneun ka anak, loba ceurik ka pangeran. Nu kadua sing loba gaul jeung ahli pangajian. Lain jeung ahli pangjarahan kali hampurannya nu jarahan teu puguh geuning pari kena jarah beuki ai sapinah teu beuki pan blaon ka jelema blaon teu euy jawab euy kudu loba ngahiji jeung ahli pangaji kudu loba gergaul jeung ahli pangaji lain saukur jeung tukang jarah aprak-aprakan kade jadi aya rotinan aya pengajian rutin aya pengajian rutin aya barang kabehan sing bedas bismillahirrahmanirrahim ari hukumna hadir ka pengajian kabagi 2 hiji nu wajib kipai saperti penting ieu urang dieu teu kudu hadir kabeh asal aya tiluan maka gugur kewajiban salembur ieu sabab pangajianana ngacaprak pidato teu ngabalag kitab fikih teu ngabalag kitab tasawuf teu ngabalag kitab tauhid maka hadirna cukup di talangan kutiluan ngan pirako aya Habib jauh-jauh aya mubalik yuh di Tasik nu hadir ngan tiluan henteu Cilepeung mah woi ari keur mubalik mah tiluan ge jadi bae asal
aya bendaharana nu tanggung jawab. Ya sebenarnya hampurannya ya para kiai ngupingkeun abdi idhor surur ya aing balik ngaji dia ngacaprak ngomongkeun Jokowi ngomongkeun Megawati segala apa ya sebenarnya wajib kifayah ieu teh kifayah doang. Kifayah sebab ngaji lain ilmu fardu ain ilmu nasihat secara umum. Geuning cenah kiai milu hadir idhor surur ngahargaan sesama santri sesama ustad sama kiai. Sabalikna anu wajib ain di hadiran mah lamun teu hadir eueuh utur cek sara doraka hukumna tah ngaji di lembur masing-mas bareng nu wajib ain doraka teu hadir eueuh udur cek sara yane pangajian rutin di lembur masing-masing eta mah hadirna wajib ain kunaon ari mubalek ti jauh datang nu hadir meuni lobaan airotinan ngan 11 urang bari narundutan eta ciri masyarakat can ngararti palolongo kene awas uing ngondang abdi ayeuna jeung Habib rotinan teu rame dora kasih ulah genep sebab geus dibejaan ku abdi mah ngaji kieu mah kifayah hartina cukup ku tiluan bae asal aya bendahara tapi mamang boga pengajian rutin di lembur maca sapinah takrib ku guru-guru tuh di luhur mamang teu hadir bari eueuh udur cek sara doraka mah ulah gagaba wajib taubat wajahidun li fardi ainin lam yajud itlaqu salihin alaihi fakari li annahu bitarkihi ta'allum lam yani fasikon yaqulul ulama dina kitab Zadul Muslim sarah hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Tapi kenapa sekarang tabligh akbar rame betul untuk syiar, betul untuk menghadapi daripada perkembangan zaman, tapi jangan lupa tabligh akbar ribuan hadir karena mubaliknya dari luar, komo terkenal galak, rame yang hadir ari ngaji rutin eueuhan doraka salembur eta ulah gagabah. Takbir. Allah. Silahkan Anda sukai saya, silahkan Anda suka Habib Hanif, silahkan Anda suka Habib Bahar bin Sumaid, silahkan Anda senang kepada Ustaz Sukri Labis, silahkan Anda cinta kepada Abu Balik Jakarta Kiai Awet, sahabat saya Abu Hanifah, silahkan Anda cinta kepada Abu Balik dari luar, tapi jangan lupa kecintaanmu jangan membabi buta sehingga melupakan ustaz-ustaz Kiai setempat yang merupakan pahlawan pejuang agama nu pokok. Benar gitu benar? Nah. Ulama rek ngaakas we kieu. Ai dia sok anu paeh tilok. Ulah laga andak ngajawab bedak ulah nanya benar ya mah. Dia sok anu paeh tilok di lembur. Sarwanya. Laju di dia nu paeh eta sok mandi sorangan tilok. Sarwanya. Kira-kira mandian mayit bisa lamun lain ku ustad di lembur bisa teu? Beda teu mandian mayit jeung mandian orok. Eta mungkus mayit yang mungkus disebutnya beda aja jeung mungkus pais oh bedanya jeung mungkus katimus beda jeung pasung oh bedanya oh nya dak mungkus mayit mah ngapan kudu make ilmu nate di tukang ngaji takrib tukang ngaji sapinah tukang ngaji riadul badiah para ustad moal bener ngurus mayit di lembur lamun eueuh ustad eueuh kiai di lembur. Aing mah curiga 20 tahun kaharep orang Wanasalam ku sebab eueuh nu ngaji eueuh ustad di lembur akibatna ke mandian mayit dibawa ka cuci setim motor dia. Laju hampura dari resep ka Habib Bahar resep ka aing aya nu paeh deuk kadaguan Habib Bahar jeung aing deuk ustad setempat. Berarti dia kudu wajib hormat ka ustad setempat kalau laju kunaon dia ari aing datang lobaan ari Habib Bahar datang dia ribuan dia hadir. Ari kenapa ngajian ustad di lembur dari eueuh hargaan ayo coba pikir kula. Teu dari edeg mah motor sia. Aing ngomong sabenerna, bener teu aing ngomong? Salah teu aing ngomong? Jadi urang nu salah. Heuh urang sararea salah. Ari kena ngaji rotinan dia eueuh hargaan. Ya ustad kukut. Ya ustad di lembur ieu. Udah dia diledek padahal nerangkeun tentang wudu dia ngabedakeun cai mustamal jeung mutanajis becan ngarti dia. Tina tempat WC, tina tempat wudu abus ka masjid eueuh kobak duaan ku akulah dia asa bener bae dia polowo dia.
Bating doang dia. Bating doang. Tina tempat ki, wah. Cepak. Keja kata tempat wudhu. Sok ke masjid. Tina tempat ki, karena tempat wudhu, cari 2 bulan deku mah dia, ayo. Aing nanya deku mah dia. Pikiran gue dari dia. Bangsa tuang dia. Ari ka ustaz setempat dia ngap sepel, ari ka aing cium tangan bolak-balik nek naon dia. Di delanan ku aing leuweun aing ge. Aing ngalaman di Bogor, tah sambil ini mah di Bogor aing mun ceramah tanya ketilok kurang 20.000 15.000. Komo aing mun ceramah di Cilongok. Di zaman Buya Uci dugi katos maut kuling sing diundang bae ka dinya. Eta aya pamuda ahli pangajian serepet muda hayang nyium leungeun aing bolak-balik. Ustadna tukang guru ngaji di lembur sarua hayang nyerepet hayang sesalaman nyuk dari rengkas guru ngaji di lembur. Cecak ku aing ka pemuda kitu. Awas dari Anda boleh cinta Habib, Anda boleh cinta Mubalik, tapi jangan cinta buta sehingga tidak menghargai ustad nu ngajar ejah-ejahan di lembur darahnya. Abu Ya Nahrawi goyang lidahnya, dia goyang lidahnya kok. Beng, parakan teluk nyaho. Dia. Maot nage tahun 42 barang jeung aki kula jeung Abu Ya teu Bagus Ahmad Salim. Eta Abu Ya Nahrawi hiji waktu tirah mimpin tahlil atakah kubro. Barang rek mimpin tahlil, luak liat tina Abu Ya Nahrawi. Aya aki-aki make kopiah beureum, burieun pintu masjid. Cek Abu Ya Nahrawi, coba cina aki-aki itu baik tuh cina kita mimpin ulah-ulah. Atau panitia nurut bae ka Abu Ya. Bari molot ke aki, cek Abu Ya mimpin tahlil. Ih, bejakeun ka Abu Ya ulah cina ulah-ulah. Balik deui ka Abu Ya alimeun. Balik deui dia ka aki-aki itu. Bejakeun ridho teh dipimpin ku Nahrawi. Aki-aki geura jawab. Ridho teh mun tahlil dipimpin ku Nahrawi. Ridho bae ridho atuh dia cina nyusahkeun aing. Ih, bejakeun ridho. Pimpin tak beres tahlil Abu Ya Nahrawi penasaran panitia. Buya saha cina eta tadi kami 2 kali manggil aki. Dia eta aki-aki nu tadi guru ejah-ejahan aing keur budak. Eta pangkat Abu Ya ngahargaan ka guru ejah-ejahan demikian mulia. Ari dararia naon pangkat? Ayo aing nanya. Dararia pangkat naon? Ayo. Nepi ka ustad di lembur ku dia dianggap. Ih, mun tak kangkalem dianggap cikur ku dia. Bangsat dari ya. Ari ngondang aing 10 juta dae, 11 juta dae. Ngondang aing biak juta-juta teu penasaran. Ngondang nu balik Karawang, ku di Bandung biak belasan juta penasaran. Sagala dibikeun, sagala dianu. Nepi ka cium tangan ke bulak-balik ari ka ustad setempat kiai setempat dia ajen, hargaan, doraka demi Allah dunia akhirat. Aing teu ridho dunia akhirat. Dari ya teh nyaho aing bawa aing sapope megarong dia. Bangsat tuh haram jadah yang tangkurak darahnya cecak lakuannya kajian wios tuh dia mah kudu anyar mah wios bae coba mungkin ke lembur di Semarang dia lompat dia bating doang dia dengekeun nyium tangan ieu dia dengekeun ya kieu ieu ngaranna tabaruk kudu ka jalma nu tilok pegat salat sunat sanajan gue ilmu akad. Ari aing mah kumaha ka kejarna salat sunat kuda gue kiri dieu kere cacap. Pikiran kuda. Lamun saukur kana nu ieu ta'adub adab ngahargaan kanu sakoloteun pada aing disebut kiai teu naon tapi lamun nyium ka jero dia ulah gagabah tabaruk hukum. Pasumping Habib teh acan. Atos lain ngabejaan kita tadi deh. Insyaallah. Pasumping Habibnya doakan abdi mereka langsung pamit Samsu kurang balik ulah poe maksudnya sesalam can panggil ini dia makna duit baik gitu. Ulah baka balalik urang kupingkeun Habib urangnya yang siap urang dia mah pas lauk paus ieu teh jam subuh kuatnya sakitu nu kapihatur hampura kuring ngap-ngapan nu ngabejaan ulah apal terus oke balah mondang itu hari papatungan darahnya. Wallahi muwafiq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fatun qarib ilahi aslihil aulad wa sallimhum minal adad amin wa wafiqhum bi ilmil had binailil fadli ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ali wa sahbihi wa sallim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bari nyambut Habib sadayana astagfirullah. Terus